ari ieu mah waliun min auliyaillah muka syafah dibere rasa nyana ku Gusti Allah. Beda jeung Mu'tazilah ngandelkeun filosofis. Jabariyah sarua hanya ngandelkeun nas-nas. Setelah nas dibongkar ternyata disimpulkan lu Allah kabeh eueuh syariat. Ketika orang make Asy'ariyah make syariat hakikat teman nu Allah syariat nama tunu urang nang urang lempeng cuman aya ngaku-ngaku sarua. Emang syariat nu sahaja nu Allah tapi diakun urang. Jang nu awam seperti itu salamet. Tapi moal jadi wali lain nikahkeun mah. Kecuali nyana nikahkeun wali mujbir tah mah. Ai wali kumaha? Ai wali manggeus galengitkeun diri jeung pagawean sesuai jeung ayat ieu. Kangjeng Nabi ge dibere pepeling ku Gusti Allah Muhammad wa maromaita teu ngalungkeun anjeun ya Muhammad izramaita wa anjeun ngalungkeun. Walakin Allah roma tetapi ini Allah anu ngalungkeun man nu jelas urang malah haula wala quwata illa billahil aliyil azim cungan melalui perasaan batin. Tah ieu hese di dieu mindahkeun perasaan ku ari mah urang mindahkeun perasaan ti Tangerang panas ku ari ka Lembang Bandung rarasaan urang jadi tiis pindah perasaan. Kuari orang ke Uzbekistan tiris anu luar biasa ke Turki pindah perasaan awak sama kakaraket tina panas kana tiis. Mun ditanya kumaha rasa tiris jasa ini orang panas pindah perasaan kakarak jasad. Kuari ieu mobil sah ieu mobil kula geus menang saminggu dijual. Kapangi deui mang itu bisa lain nukula geus dijual pindah perasaan batin nu tadina di aku ku urang ku ari geus dijual teu di aku ieu tanah nu saha nukula menang sabulan diwakafkeun ka masjid tanya deui menang 2 bulan eta tarasa geus diwakafkeun menjadi nu Allah pindah perasaan geus lain nu urang nu pangbloon-bloon mah mobil geus dijual di aku keneh tanah geus diwakafkeun di aku kene dijual deui pamustungan ka jelema kos itu mah ngaku nu batur di aku nu sorangan tah kuari mah urang teh boga guru suluk ngaranna hayang pindah perasaan orang kicep kudu boga perasaan dikicepkeun ku Allah denge boga perasaan didengekeun ku Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang teh orenganan dilempangkeun ku Allah hayang model kos kitu kumaha sih ngajak bae ku urang kitu mah bisa ai lain dimurad mah ku Gusti Allah melalui toriko iyalah dek galempengkeun ayat wa ma romaita supaya pindah perasaan jalain kanjeun Muhammad nu ngabalangkeun pan zahirna mah kanjeun blat horeng hakikat nama Allah ulah di aku maneh sarua jeung kitu Muhammad gerak maneh lain nu maneh nu ai Muhammad ngalungkeun maneh lain nu maneh nu ai ulah di aku ku maneh ai kanjeun mah geus langsung surti mohon Gusti sebab geus aya di hakikat urang kuari hayang pindah perasaan urang kudu boga guru heula ngaji heula mimiti ngaji awal wajibin alal insan marifatul ilah bistiqon kudu ngaji heula tauhid wujud kidam bako beres eta kabeh nu wajibna sabaraha nu mustahilna sabaraha kemudian nu jaizna sabaraha nu wajib ka kangjeng sabaraha nu mustahil ka kangjeng sabaraha nu jaiz di kangjeng sabaraha kemudian atuh ayeuna mah dibagi ieu teh aya sifat nafsiyah aya sifat salabiyah aya sifat maniyah aya sifat manawiyah eta teh geus kudu molotok saenggeusna molotok kuari mulai belajar zahirna mah ngan zikir doang la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah angin Allah naik
nu dimaksud iwalti Gusti Allah kulantaran geus kos kitu maksud nangan ka Allah doang wayahna laranganananya hiji serahkeun diri ka Gusti Allah tawakal tu Allah dua ulah toma haram toma ulah ngarep-ngarep dibere sama sekali ulah ngarep-ngarep dibere urang norekat taju boga harapan dihayang dibere moal naik-naik datang ke kiamat ulah hayang dibere toma nomor kaduana ulah ngadahar duit ti pamarentah haram bagi ahli torekat jelema anu norekat juga dahar duit ti pamarentah datang ka digejeburkan ka sumur pareum moal beres moal komo jeung proposal emang haram ulah nyaritakeun haram norekat ya ieu keur carita norekat deuk dimurdikeun ruh urang diaslikeun sakumaha asli guys masih kene loba sejen lantaran ieu penyakit batin teh ambalaya di antara asal kuat eta baheula tawakal tu Allah ulah ngarep-ngarep dibere nomor katiluna ulah ngadahar duit ti pamarentah sakitu ge bakal maju sakitu baheula mulayan kurang tambahan tafakur eusina tafakur sesuai jeung anjuran guru ulah yang dibere urang ngarep-ngarep dibere geus bae tawakal tu Allah duit ti pamarentah ulah sok dileg-legan sakumaha ora koros eta beteng teh percis kos pariuk banyak ahli torekat betengna jadi pariuk naon bae asup ka manehanana ongkoh norekat bu nyaritakeun guru mah aing belajar torekat di kiai anu duit ti pamarentah dibebas-bebaskeun teh jadi moal beres moal sinaran ka jeung buku mah torekat tinggal torekat neuluh mah terus hasud terus dek micenan hasud wari belajar ti guruna lantaran geus asup kana tarekat bid'ah naon beat ngaranna kade dek nunggalkeun Gusti Allah wahdaniyat teh bizat wahdaniyat fi sifat wahdaniyat fil asma wahdaniyat fil af'al sifat tunggal Gusti Allah teh di zat mangan moal kaharti zat Gusti Allah kawahdaniatanana lamun teu kaharti dina asmana moal kaharti wadaniyat asma Allah lamun teu kaharti dina sifatna moal kaharti wadaniyat Gusti Allah lamun teu kaharti dina af'alna geus kudu belajar heula ku ari mah tunggal af'al tunggal sifat tunggal asma bakal kaharti tunggal zatna dek ngabongkar eta dedelean urang teh supaya nu kadeleuna Gusti Allah musyahadah ngaranna dedengean urang supaya nu kadenge teh Gusti Allah musyahadah ngaranna lempang lain salempang-lempangna cekel lain sacekel-cekelna musyahadah ngaranna dek dibukakeun ku Gusti Allah qalbu urang supaya lauhil mahfuz teh katempo sakumaha katempona Kangjeng Nabi diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teh lain di alam nu ieu tapi di alam nu belah ditu alam nu ieu mah kasipatan ku beurang jeung peuting kasipatan ku jam lantaran perputaranana panon poe jeung bulan tapi digejlukeun ka alam nu itu teu katalian ku alam nu ieu atuh sakedeung gorenganan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha lain make nu ieu lamun Kangjeng Nabi bisa ditempokeun ka surga bisa ditempokeun ka neraka jeung bisa ditempokeun ka tingkah-tingkah manusia anu harita katempo ku Kangjeng Nabi anu keur ngaguntingan letahna anu buukna digantung anu
ieu bobogaan sagede gunung Uhud anu jelema di neraka nginuman cai kokocoran tina parji-parji awewe anu teu beres katempo ku Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditempokeun umat nage atuh kapan uswatun hasanah Kangjeng teh mun nuturkeun Kangjeng dibere ke perasaan sing sadar cak Gusti Allah jalamun manah anu asli mah meureunanan itu ngagilek ge moal kena kapan ieu mah panah teu daek turun sakumaha kapal jet lamun encan kena atuh encan eureun tah bejakeun Muhammad ke para sahabat kunaon haju anak kotal tu kada anasar tu kada eta pedang kakara kayak dicabut doang geus ngagolernya nana geus sabarang heran pan ieu pedang jadi kos kieu sakti amat ieu pedang eta kan bantuan Gusti Allah teu meunang teu beunang ngarasa anak kotal tu kada mantak Kangjeng Nabi diberi wahyu ku Gusti Allah tegoran falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum bejakeun Muhammad falam taqtuluhum maka teu ngabunuh maraneh kabeh ka para kupar-kupar di Badar di Badar biquatikum ku kekuatan aranjeun kabeh anjeun bisa ngabunuh para musuh-musuh Allah kupar-kupar Quraisy di perang Badar teh biquatikum lain kekuatan aranjeun kabeh walakin Allah qatalahum tetapi Allah anu ngabunuh para kufar binasrihi iyakun upitulung Allah ka aranjeun kabeh melalui malaikat Allah subhanahu wa ta'ala kabeh lamun geus pitulung Allah mah atuh gampang bae ngan urang kan kadang-kadang teu sadar asa nang urang teh teu sadar asa nang urang ialah hijab paling gede antara urang sebagai hamba makhluk jeung Allah sebagai khalik pengakuan anu leuleuwih urang lamun ditajak kabeh ge di akun urang teh eta mobil sa nu aing nang di mana meuli aing bita nang di mana usaha aing jauh diri jeung Allah eta sawah nu sa nu aing tah suratna ge nang di mana teh nang meuli sia duit mah atuh usaha mana ke cara aing hirup mah beuh budak itu pamajikan sa nu aing itu nu hiji itu nu kadua itu nu katilu itu nu kaopat aing mun meunang mah 5 genep ge endeuh ba geus loba omong sia dan aing teh bakal ge sia boleh ganggu masyaallah kari eta pabrik zanu aing awas pengakuan eta lah anu jadi tabir antara urang jeung Allah eta baju zanu aing eta motor sanu aing eta imah sanu aing paeh bawa ku siata imah siata bawa ka kuburan cenah nu sia sawah sia imah sia mobil sia pamajikan sia dadet-dadetkeun teh ilukeun ka kuburan cenah nu sia mulai jahe ja di mana nu aing sia awas pengakuan etalah anu ngajauhkeun diri urang ka Gusti Allah wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wa ma ramaita henteu ngabalangkeun anjeun ya Muhammad he Muhammad ayunal qaum kana mata-mata kaum idh ramaita waktu anjeun ngabalang bil hasa kana kerikil-kerikil walakin Allah rama tetapi nu ngabalangkeun mah Gusti Allah ketika perang Hud di perang Badar Kangjeng Nabi langsung ngadoa ka Gusti Allah Allahumma ya Allah ma wa'adta mana janji Gusti
dek bere bantuan teh mana janji Gusti mohon Gusti Allah ngadoa Gusti Kangjeng Nabi ngadoa ka Gusti Allah torojol malaikat Jibril dek Muhammad janji Gusti bakal dicompona kumaha ya cekel malaikat Jibril ngarau pasir tek cekel balangkeun ku Kangjeng Nabi buat sakumaha balangan Kangjeng Nabi jeung sakumaha lobanangan sajangkeum pasir krikil jelema mangkani aya 1000 tapi eta jelema nu 1000 teh ku balangan pasir Kangjeng Nabi sacanggeum kunaon kena kabeh matana lu tadi gisik saurang perang sakitu campuna dimulai muslimin mukminin geus siap nyerang ai kafir edan gigisik da kumaha teu menangna urang hayu coba gigisik bae urang teu kaburu nyekel panah teu kaburu nyekel pedang atuh gigisik da kumaha atuh deuleu ka dieu ese kunaon aing ge kana dieu cenah aing ge sarua aja cenah lain perang ngobrolkeun gigisik tolol teh coba jelema 1000 diberengan sacanggeum doang dibalangkeun ku Kangjeng Nabi tapi kena kabeh pikir Muhammad apa nang maneh lain wa ma ramaita teu ngabalang anjeun ya Muhammad ayunal qaum ka mata-mata musyrikin iz ramaita waktu anjeun ngabalangkeun bil haso kana kerikil-kerikil pasir-pasir walakin Allah rama tapi Allah anu ngabalang lantaran li anak kafan minal hasalayam la uyunal jaisil katsir sapira sacanggeum dibalangkeun ku anjeun jeleman 1000 kekuatan canggeban manusia sabaraha sih tetapi jelema 1000 gigi kabeh lain ang anjeun walakin Allah rama Nemantak ieu kan nyaritakeun hakikat lamun tauhid urang geus luhur geus datang kana tauhid hakikat horenganan pagawean urang teh horeng nang Gusti Allah urangna didamel ku Gusti Allah beserta pagawean-pagaweanana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ngadamel karanjeun kabeh jeung pagawean anjeun urangna didamel ku Gusti Allah pagaweanna ge didamel ku Gusti Allah hakikatna mah saperti kos kitu urang teu ka aya nu ngayakeunana Allah urang didamel ku Gusti Allah sanggeusna aya kuari robah urang pagawean ngaranna robah kiceup pereup robah denge ngadenge jeung henteu robah diri urang robah jeung cicingna nangtung diuk jeung cicingna diuk jeung ngedengna kabeh lainna urang ndang Allah dina Al-Qur'an dijelaskeun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah nunyin urang jeung pagaweana ketika diaku hijab iyalah didukung ku ayat ieu Muhammad wa ma ramaita iz ramaita anjeun teu bisa ngabalangkeun ketika anjeun ngabalangkeun horenganan lu ngabalangkeun mah lain anjeun walakin Allah rama Allah lu ngabalangkeun mah urang mah teu daya teu upaya mantap Kangjeng Nabi mereka orang la haula wala quwata illa billahil aliyil la haula teu boga daya wala quwata teu boga kekuatan daya jeung kekuatan nu Allah ketika ku urang diaku ialah hijab antara urang jeung Allah makin diaku na loba ku urang makin jauh urang jeung Gusti Allah nemantak ilmu tauhid mun masih keneh kakarak datang ka wujud kidamba ka mukhalafah lil hawadits qiyamuh bi nafsi wa daniyat qudrat irat ilmu ayat samana eta mah ngaranna tauhid TK teh mah geus kitu makan di hadapan TK faud tauhid faud kobola mun haju urang magahan tauhid tapi horenganan urang hayang sugih ku sebab magahan tauhid
Kiai tatadina susah keur masantren barang jadi kiai ge susah ngaji nama tauhid kuari magahan tauhid kau nggak lembur anu dibacakeun mah wujud hartina aya mustahil eueuh Allah teh kidam hartina teh mustahil hudus dibacakeun ku nyana kitu alhamdulillah hasil magahan tauhid teh kabeli mobil eta mah ngaranna nyegik mungkos kitu pasugihan naon bedana teh mah jeung ngababi lain bedana ai itu mah ngababi nyegik karana ngabedul sugih we ari ieu mah make ilmu tauhid jadi sugih lamun diniatan pasugihan kumaha cenah kieu henteu niat mah sugih tuh salah lamun nyahoan ngan sia jeung Allah sia bener henteu niat pasugihanan. Alhamdulillah caki fodoli keur memeh ceramah mah teu boga mobil barang geus ceramah mah beuh mobil salin ganti eta ngaranna ceramah pasugihan teu beda jeung ngamonyet eta sebenarnya lamun niatna pasugihan kumaha cenah lamun teu tapi sugihan tun sabodonya anak urusan nyana tah mah ayalah setik niat setik mah lu bantak dina ilmu tasawuf maya kiai ya hiji kiai tatadina teh sugih keur masantren aju jadi kiaina sugih ngajina ge nya nama geus sugih Gus magahan torekat biasa tasawuf sugih aya deui kiai susah keur masantren aju jadi kiai susah kuari lantaran kapake ku masyarakat dari sugih sarua kuari sugih gadi mah sugih asli nu ieu mah sugihna sugih kuari urang meudeuk kasupkeun anak ngasupkeun ilmu tasawuf maning kanu sugih ti heula tatadina atawa maning kanu sugih anyar-anyar ayo sia cek Kiai Hasan Basori maning kanu sugih ti heula sebabnya nama sugihna ti heula geus teu maksudeun kana sugih bahkan kasugihanna pake syiar agama Islam aya anu anyar sugih mah ieu teh ya pugu elmuna ge pake kasugihan tah bedana sakitu tah nu mantak teger jelema lamun kumpul nya ilmu nya tauhid nya sugih di dirina sebab geus teu hayangeun ilmu teh geus teu pake pasugihan teu hayang aya anu susah mah biasana kos kitu asal diondang teh diberkatan ngomongkeun sial jaga nya hujan nya tunduh berkat da cau emas kahayang aing mah bolu-bolu atuh cau Ambon heset kita ulah ngomong kitu ge kitu deui engke mah aing dek neangan marti lah ngomong kitu bae ku aing takol huluna teu daekeun lempeng Masya Allah dah hijab geus satu dina ilmu tauhid teh kapan urang lamun ngaji aya kaum Mu'tazilah aya kaum Jabariyah aya kaum Asy'ariyah aya deui nu hiji deui mah kaum Mukasyafah luar tam ari kaum Mu'tazilah mah sakabehna pagawean teh anu urang bungan urang dibere sehat ku Gusti Allah dibere kakawasan geus lepas ti aturan Gusti Allah atuh kakuatan urang migawe uang sagala genang urang etalah ahli filsafat Mu'tazilah jigna dia sakabehna nang urang Allah mah nyieun urang kabeh nang urang ieu imana nyieun sa nang nyieun aing nu aing ieu kursi nu sa nu aing nang nyieun aing itu mobil sa nu aing nang nyieun aing sebab Allah bere kakawasaan ka aing Mu'tazilah sasar nang Allah nomor kedua kaum Jabariyah kabeh ge nang Allah urang teh kapan diayakeun ku Allah di berena ge ku Allah pagawean urang jeung urang ge nang Allah kabeh kicep urang mah nu urangan kabeh nu Allah kumaha Allah bae nang Allah bae geus kabelah dituna bakal jadi hakekok nah geus sang Allah kumaha Allah bae sia geus salat ih atuh kumaha Allah bae sih
ku Allah salat ku Allah henteu sia cak kiai kan isukan bulan Rajab henteu puasa atuh kumaha Allah mah ku Allah dipuasakeun puasa ku Allah henteu nu geus henteu nu geus geus kabeh ge ku Allah bae nya nama ya tuh geus gerak Allah atuh geus kieu bae jadi eueuh syariat Jabariyah eueuh syariat kana mah geus ma Allah bae kajian hukum mah ge sagala rupa kuma Allah bae hakekok sama kos kitu mah Jabariyah sasar duana ge neraka mentak lamun teu ngaji tauhid cilaka. Nah kaum syariah ye ku ari urang sagala rupana nang Allah tapi kangjeng Nabi diutus kita ngembangkeun syariat ikhtiar mah di urang geus ikhtiar eta jang nempelkeun ganjaran jeung siksa lamun kaum Jabariyah kabeh nujukeun ka Gusti Allah sapodo kumaha Allah bae atuh engke nempelkeun siksa jeung ganjaranna di mana ai hak kabeh nang Allah mah ai Mu'tazilah kumaha urang bae nempelkeun ganjaran jeung siksa difokuskeun ka urang we di mana nu mantak kangjeng diutus jang ngembangkeun syariat jang nyantelkeun ganjaran jeung siksa di ikhtiar kabeh nang Allah ngan ikhtiarna di urang ieu mobil nusa ai mobil nama asli hakikatna nu Allah ngan nang ikhtiaran kula hasil kula tani syariatna kula tani maju alhamdulillah dijual dibelikeun lah kieu ka mobil syariatna ieu nang kula hakikatna nang Allah lempeng tah ngomong tah lempeng tah ngeunaheun tah tah ku ngaji papan urang bisa kaluar bae ti majelis poho deui kadang-kadang kan geunah da kitu aya ta iman usa ieu saperna ai aslina mah Allah hakikat mah urang mah sanu boga atuh je urang ge nu Allah ngan syariatna nang kula hasil jujualan kabari kula ngajual tanah alhamdulillah menang 1 miliar nu dibere ku kula alhamdulillah etalah kapelitan kula jadi kan imah dari ayat hakikat datun Allah ngan syariatna mah nang kula kan geunah hendak urang kos kitu mata etalah ngaranna Asy'ariyah Mu'tazilah neraka Jabariyah neraka Asy'ariyah antara neraka jeung surga lamun lempeng bener nya salamat lamun teu lempeng ngagejelig geus ka gitu sebab naon masih aya aku-akuan keneh nu kos kieu mah moal diangkat jadi wali Allah kajen kumaha ge wali Allah mah lain eta dan mantak kesana jadi wali esada jadi wali mah geus kalengitkeun nu eta tapi lain Mu'tazilah ngaleungitkeun pengakuan tapi lain Jabariyah kok bisa kos gitu pan tadi lamun kumaha Allah mah Jabariyah eta mah rasana teu aya ngan ngandalkeun akal ari ieu mah waliun min auliyaillah mukasyafah dibere rasa nyana ku Gusti Allah beda jeung Mu'tazilah ngandalkeun filosofis Jabariyah sarua hanya ngandalkeun nas-nas setelah nas dibongkar ternyata disimpulkeun lu Allah kabeh eueuh syariat ketika orang make Asy'ariyah make syariat hakikat teman nu Allah syariat nama tunu urang nang urang lempeng cuman aya ngaku-ngaku sarua emang syariat nu sahaja nu Allah tapi diakun urang jang nu awam seperti itu salamet tapi moal jadi wali lain nikahkeun mah kecuali nyana nikahkeun wali mujbir tah mah ai wali kumaha ai wali manggeus kalengitkeun diri jeung pagawean sesuai jeung ayat ieu kangjeng Nabi ge dibere pepeling ku Gusti Allah Muhammad wa maromaita tengalungkeun anjeun ya Muhammad izramaita waktu anjeun ngalungkeun
walakinnallaha rama tetapi ini Allah anu ngalungkeun manu jelas urang mala haula wala quwata illa billahil aliyil azim cuman melalui perasaan batin tah ieu hese di dieu mindahkeun perasaan kuari mah urang mindahkeun perasaan ti Tangerang panas kuari ka Lembang Bandung rarasaan urang jadi tiis pindah perasaan kuari urang ka Uzbekistan tiris anu luar biasa ka Turki pindah perasaan awak tama kakaraket tina panas kana tiis mun ditanya kumaha rasa tiris jasa ai urang panas pindah perasaan kakarak jasad kuari ieu mobil sah ieu mobil kula geus menang saminggu dijual kapangi deui mang itu bisa lain nu kula geus dijual pindah perasaan batin nu tadina di aku ku urang kuari geus dijual teu di aku ieu tanah nu saha nu kula menang sabulan diwakafkeun ka masjid tanya deui menang 2 bulan eta tarasa geus diwakafkeun menjadi nu Allah pindah perasaan geus lain nu urang nu pambloon-bloon mah mobil geus dijual di aku keneh tanah geus diwakafkeun di aku keneh dijual deui pamustungan tah jelema kos itu mah ngaku nu batur di aku nu sorangan tah kuari mah urang teh boga guru suluk ngaranna hayang pindah perasaan orang kicep kudu boga perasaan dikicepkeun ku Allah denge boga perasaan didengekeun ku Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang teh orenganan dilempangkeun ku Allah hayang model kos kitu kumaha sih ngajak bae kurang gitu mah bisa ai lain di murad mah ku Gusti Allah melalui toriko ieu lah dek galempengkeun ayat wa ma romaita supaya pindah perasaan jalain kanjeun Muhammad nu ngabalangkeun pan zahirna mah kanjeun brat horeng hakikat nama Allah ulah di aku maneh sarua jeung kitu Muhammad gerak maneh lain nu maneh nu ai Muhammad ngalungkeun maneh lain nu maneh nu ai ulah di aku ku maneh ai kanjeun mah geus langsung surti mohon Gusti sebab geus aya di hakikat urang kuari hayang pindah perasaan urang kudu boga guru heula ngaji heula mimiti ngaji awal wajibin alal insan marifatul ilah bistikon kudu ngaji heula tauhid wujud kidam bako beres eta kabeh nu wajibna sabaraha nu mustahilna sabaraha kemudian nu jaizna sabaraha nu wajib ka kangjeng sabaraha nu mustahil ka kangjeng sabaraha nu jaiz di kangjeng sabaraha kemudian atuh ayeuna mah dibagi ieu teh aya sifat nafsi aya sifat salabiyah aya sifat mani aya sifat manawiyah eta teh geus kudu molotok saenggeusna molotok kuari mulai belajar zahirna mah ngan zikir doang la ilaha illallah teu aya pangeran nu wajib disembah angin Allah naik eueuh nu dimaksud iwal ti Gusti Allah kulantaran geus kos kitu maksudna ngan ka Allah doang wayahna laranganananya hiji serahkeun diri ka Gusti Allah tawakal tu Allah 2 ulah toma haram toma ulah ngarep-ngarep dibere sama sekali ulah ngarep-ngarep dibere urang norekat aja boga harapan dihayang dibere moal naik-naik datang ke kiamat ulah hayang dibere toma nomor kaduana ulah ngadahar duit ti pamarentah haram bagi ahli torekat jelema anu norekat juga dahar duit ti pamarentah datang ka digejeburkan ka sumur pareum moal beres moal komo jeung proposal emang haram ulah nyaritakeun haram norekat ya ieu keur carita norekat deuk dimurdikeun ruh urang diaslikeun sakumaha asli guys masih keneh loba sejen
lantaran ieu penyakit-penyakit batin teh ambalayah di antara asal kuat eta baheula tawakkaltu Allah ulah ngarep-ngarep dibere nomor katiluna ulah ngadahar duit ti pamarentah sakitu ge bakal maju sakitu baheula mulayan kurang tambahan tafakur eusina tafakur sesuai dengan anjuran guru lah yang dibere urang ngarep-ngarep dibere geus bae tawakkaltu Allah duit di pamarentah ulah sok dileg-legan sakumaha ora koros eta beteng teh percis kos pariuk banyak ahli torekat betengna jadi pariuk naon bae asup ke manehanana ongkoh norekat bu nyaritakeun guru mah aing belajar torekat di kiai anu duit ti pamarentah dibebas-bebaskeun terjadi moal beres moal sinaran ka jeung buku mah torekat tinggal torekat ngeluh mah terus hasud terus dek micenan hasud wari belajar ti guruna lantaran geus asup kana tarekat bid'ah naon beat ngaranna kade dek nunggalkeun Gusti Allah wahdaniyat teh bizat wahdaniyat fi sifat wahdaniyat fil asma wahdaniyat fil af'al sifat tunggal Gusti Allah teh di zat mangan moal kaharti zat Gusti Allah kawahdaniyatana lamun teu kaharti dina asmana moal kaharti wadaniyat asma Allah lamun teu kaharti dina sifatna moal kaharti wadaniyat Gusti Allah lamun teu kaharti dina af'alna geus kudu belajar heula ku ari mah tunggal af'al tunggal sifat tunggal asma bakal kaharti tunggal zatna dek ngabongkar eta dedelean urang teh supaya nu kadeleuna Gusti Allah musyahadah ngaranna dedengean urang supaya nu kadenge teh Gusti Allah musyahadah ngaranna lempang lain salempang-lempangna cekel lain sacekel-cekelna musyahadah ngaranna dek dibukakeun ku Gusti Allah qalbu urang supaya lauhil mahfuz teh katempo sakumaha katempona Kangjeng Nabi diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teh lain di alam nu ieu tapi di alam nu belah ditu alam nu ieu mah kasipatan ku beurang jeung peuting kasipatan ku jam lantaran perputaranana panon poe jeung bulan tapi digejlukeun ka alam nu itu teu katalian ku alam nu ieu atuh sakedeung gorenganan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha lain make nu ieu lamun Kangjeng Nabi bisa ditempokeun ka surga bisa ditempokeun ka neraka jeung bisa ditempokeun ka tingkah-tingkah manusia anu harita katempo ku Kangjeng Nabi anu keur ngaguntingan letahna anu buukna digantung anu ieu bobogaanna sagede gunung Uhud anu jelema di neraka minuman cai kokocoran tina parji-parji awewe anu teu beres katempo ku Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditempokeun umatna ge atuh kapan uswatun hasanah Kangjeng teh mun nuturkeun Kangjeng dibere ke perasaan mulai ditafakuran ku ayatuna fakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah teh anu ngadamelan jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana orang teh dadamelan Allah makhluk kok geus atuh dibalik ieu gerak urang orang aya nu ngagerakeun dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun dibalik cicingna bumi aya nu nyicingkeun dibalik gerak urang jeung cicing urang aya anu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung naon wae di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah mayakunu najwa salasatin illa huwa rabiuhum
maneh bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopatna wala khamsatin lahu asadisum limaan Allah nu kagenepna wala anna min zalika tiluan Allah kaopatna duaan Allah katiluna sorangan Allah kaduana sarebu Allah ka sarebu hijina hartina Allah uningan nyahueun urang sorangan nu kaduana Allah nyahueun nyahueunana terus kana zahiron wa batinan. Sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah dari urang dari Allah atuh deuk teh kumaha mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru cek guru sanya-nyana eueuhna naon memehna naon dijieun la ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifatna kana seluruhna anu ngabarengan kana asma-asmana nandakeun kana afal-afal ieu langit tajalli Gusti Allah bentuk langit tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah aya nu ngendalikeun tah langit cicing teh horeng dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah Allah di mana urang sorangan nu kaduana langit kajahuan ku Allah bumi kajahuan ku Allah termasuk urang Muhammad wa ma romaita id romaita anjeun ngabalang lain anjeun walakin Allah aroma Allah ngabang melalui anjeun lah ditajalikeun geus kos kitulah sunnatullah dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok 1000 kabeh kapeungpeureum nang aing Muhammad nunang urangan ngan kuariman nunang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan peureum urang teh sanggeus peureum kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap geretekeun di jero hate tekadkeun di jero hate mun mata benta deuleu ku mata satungtung deuleu anjeun kertekeun di jero hate horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang saha lamun masih kena di aku nu urang can jadi wali ai maneh eta ngadenge nu ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali lamun eta urang neuleu aju kicep deuleu urang masih keneh di aku kadeuleu ku urang lain wali manggeus boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah ketika peureum dipeureumkeun ku Allah ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah Masya Allah ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh eueuhna naonan ja hakikat nama alam teh adamun mahdun tatadina langit eueuh ku ari aya bumi eueuh ku ari aya urang eueuh ku ari aya engke ge eueuh deui langit bakal eueuh bumi bakal eueuh urang bakal eueuh berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyieuna kuari urang kabombroy kuno aya kabita kuno aya hijab kunaon atuh urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khaliq terus bae eureun urang ngagugulung makhluk bae dagang ngagugulung dagang bae tani ngagugulung pertanian bae usaha ngagugulung usaha bae sanajan ngaji ge sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae eta teh hijab antara urang jeung Allah
masih kena di aku mah dunia aya lain wali. Ambo cenah kiai hese amat lamun jadi wali babari kebo jadi wali. Kebo jadi wali. Cina ulah ka kebo atuh ieu ku hese-hesena jadi wali. Hese nu kata kewa kumaha kitu jadi wali. Ya Allah ya Rabbi. Samaruk asal zikir bae ilallah, ilallah ha wali. Cirikeun heula. Lamun balik dah haju nya teh diberkatan teh ngomong barang wali. Ieu mah pan sorban lah naon lah. Kiai naon sorban tinggal di masjid. Pugu amplop can kabikeun. Hadengan ge ka dieu deui kiai ieu panitia pohon emang eta nu dimasuk. Ajur teh mah kos kitu. Walingi teh mah. Wa barobaita yudrobaita walakin Allah. Mulai kuari dibere ku Gusti Allah teresep babarengan jeung makhluk sebab makhluk mangan ngariweukeun doang mulai dibere teresep kana dunia sebab dunia mah pana jeung hina manya urang atuh dibere resep kanu hina kanu pana rugi amat sedangkan ku urang lamun digugulung nu kuari mobil diusapan diusapan dimumule terus bae dikumbah batur teu menang noel-noel acan urang paeh ditinggalkeun urang kaganggu sabaraha poe sabaraha bulan ku mobil datang ka teu kaburu maca Quran maca sholawat horenganan mobil teh mobil paeh ditinggalkeun rugi kabina-bina kaganggu ku mobil sabaraha tahun urang kaganggu ku motor sabaraha tahun urang umur jatah urang teu nyaho sup ka jero kuburan urang pernah terganggu ku motor terganggu ku mobil terganggu ku awewe komo urang boga pamajikan teh dimumule bae ku urang diusapan sakabal embung urang dipake ka bendu ka jenting salage ku pamajikan urang paeh pamajikan urang ditinggalkeun ku urang kawin deui jeung batur ditumpakan ku batur boloon urang boloon urang salila hirup urang kaganggu ku pamajikan laju urang paeh pamajikan urang dibelikeun mobil-mobil dipake jeung nu ngora jeung batur boga salaki anyar beuh urang ngedesek-desek meuli mobil kijang datang ka teh salat nipu wari asup urang ka kuburan ditumpakan ku salaki nu anyar goblok urang goblok tolol urang keur disiksa pamajikan urang keur huhahehe seping bread dan seping bread leung meuli urang ku ari pake njot-njotan ku salaki nu anyar mobil nu anyar pake njot-njotan jeung salaki nu anyar urangna keur disiksa di jero kubur akibat urang hayang boga mobil di akhirat pamajikan urang neangan urang minta pertanggungjawaban goblok lain nyapaatan ka urang nyiksa pikir kotak sia sing hades ya boga pemajikan daripada sia ganggu ku pemajikan mending neangan deui kana neraka geus lah ulah sok dekat kitu belon tah sok geura silulup saeutik silulup ieu torekat ngaranna jijah nya pikir ku otak urang teu eureun-eureun ngurusan nu kos karari itu bae poho ka tahajud poho ka maca Quran poho ka maca sholawat kaganggu ku mobil ku motor ku pamajikan embung dipake ka bendu ku pamajikan mending mun di akhirat nyapaatan horeng nyiksa ka urang mending kuari ku urang disiksa Dere saya boga pamajikan ngadukung ka urang maka kula mandek ngahidmat bae ka kakak jak kakak mah tuh pan ngaji bae kadanan kula mah tuh nuturutan kakak mah ka hakamat zikir tahajud jeung sakula malah dek ngaladenan kakak bae sugan we di akhirat kula kabawa deres sama nu kitu mah deres sama kan tiis sama kan hate tiis ieu mah lain kitu pan urang keur maca Quran ka pegel pangurutankeun bener ge ibadah sarua ibadah lain deui geus hukum geus ieu puyeng ka ieu
pencetan. Aju ngobrol bari pencetan teh. Oh, tadi mah aya bi anu kongkorona anyar. Potonganana anyar deui sakena. Meulina di mana cek urang teh meulina? Di toko anu. Aya keneh Aya Kak. Aya Kak sakena teh. teu jauh ngobrol di kongkorong geulang teu kieu Kak. Kulah yang bisa tahajud cara kakak mah kadeulina osok tahajud bae kula bere atuh jampena Kak supaya kula tahajud. Cadu datang ka nu ngomong kos kitu bae ge. Monyet jang-jangan kajeun gua kumaha ge. Otak siap pikir ka dieu. Kaganggu sabaraha taun sia ku motor ku mobil ku pamajikan paeh tinggalkeun rugi ka bina-bina. Nu tadina ku urang diusapan, dikumbah, digosokan. Poho ka Allah ternyata horenganan jadi siksa di akhirat. Ditapakuran hinana dunia kurang orenganan hina dunia mah fana dunia mah rusak dunia mah sebab tadina ge eueuh bakal eueuh deui nu aya mah nu ngadamelna. Antum mantak naon kurang kuari diresepkeun diri urang kanu ngadamelna dengan cara tertentu aturan-aturan ti guru mulai kuari mah atuh batur ti peuting sare nyana hudang batur ti beurang hudang nyana mah sare batur keur ngaji hudang nyana mah hees wali eta geus kitu. Besi aya nu keur hees antepkeun rante. Aduh sial kieu kaget aing kan. Aing ge maksud ngagetkeun sia. Ulah tenang teuy. Mulai ngaranna khariqun lil adat. Wari mah tuh geus nganggap kana dunia teh hina geus make baju gatuh geus embung nu bagus-bagus jahina. Daripada kaganggu urang ku baju mikiran potongan mikiran nu bagus lain pake zikir jeung tapakur endahan mikiran baju hina baju mah sarapna bae kumaha aya kitu kene urusan kendaraan kumaha ayana bae geus teu mikiran bagus jeung gorengna kumaha ayana bae ulah kaganggu meuli urang nu bagus jeung ibadah tapi teu kaganggu masalah. Tapi ulah dihuyal dihayal nu bahaya ge huyal hayalan aju ngakuna tadi aku ieu mobil nu sa wallah beres mana kuncina wallah aing nginjem heula bebek dah ka Allah. Tapi lamun geus aya di makomna mah kan teu kamu kaget tapi lamun can di makomna jadi lelucon beda. Urang ngobrolkeun politik tapi teu bergerak di politik urang jadi lelucon. Urang ngomong-ngomong perekonomian segala rupa perdagangan puguh hutang ge sabelit hulu urang dagang teu naon teu jadi lelucon. Tapi lamun Rijal Bakri mah nu ngomong ekonomi na kan sanajan hutangna triliunan. Tapi lamun ngomong politik nu ngomong politik nah kitu. Aing embung ngomongkeun Jokowi maksudna embung. Habis berpolitik kos nu teu berpolitik pan nya mah kos kitu. Nah, ahli politik ngomongkeun atuh emang dunia na kan teu. Jelema ngobrolkeun nahu aju babacana napas. Nyana nyaritakeun jurumia nyaritakeun alfiyah tapi babacana napas kan teu pas kabudak teh ngomongkeun. Kapanggih jeung mubtada pasti ropa kapanggih jeung khobar pasti ropa kapanggih jeung maf'ul bi pasti nasab kapanggih jeung tamyiz pasti nasab sebab marfuat jeung mansubatna jeung majrurata geus diaji pas praktek baca pas ngomongkeun alfiyah pas ka budak ketika jaritakeun wudu cai-caina ge ya cai teh aya tahirun mutahhirun aya tahir aya cai mustamal aya mutanajis dibacakeun ku nyana tet syarat-syarat jeung rukun-rukunna kemudian cara wudu jeung salatna nyaritakeun ubudiyah nyaritakeun muamalah nyaritakeun munakahat nyaritakeun jinayat pas nyana nyaritakeun fatul muin pas ketika jelema nyaritakeun tasawuf
kemudian pas jeung naon nu dicaritakeunana dirina teh ya bener ngepas jeung anu aya dicaritaan kita pas. Ketika jelema nyaritakeun Alfiah tapi maca kitabna pugu mubtada dinasabkeun. Pugu ieu teh hobar dijeerkeun, goblok teh budak Alfiah maca badeg dong. Teu kaarti aing mah gasi eta. Ngadoana ge kos kitu pacena ngomong Alfiah malah nu ngadengekeun. Ngomong jalan patulmuin tamat deui segala patuahan. Oh aing ngadengena ge segala tumpah raudhah jeung riyadoh-yadohna. Tapi mai we ai kalakuanna kos kitu kredit dihalalkeun. Heran aing mah. Bang dihalalkeun kumaha ngajina sih? Teu percaya aing mah si eta jago pikir teu percaya. Sebab naon atuh teh loba nu salah segala PJES teh naon. Tuh siapa aja nyaho burung aing mancing sia sebenarnya mah. Tuh ayo sia anu warung di yayasan teh naon ngaranna warung. Tuh sia boga beureun koperasi segala naon. Ayo da eta mah nya pikir kos kitu. Kebelah itu nama kelas-kelas gede jualan saham, bursa efek dan lain sebagainya. Kita kaharti bae kan jual saham tepan bisa dijual saham perusahaan anu bukti duit nama teh nyaho. Jual beli saham nama 1 triliun pi buktiin duit nama wallahu alam tamangan ngomong doang dijual ke orang sahapan teu. Mulai geus urang ngagibeg geus di dieu. Cerita tentang bursa efek urang keur caritakeun bursa ieu teh jual beli uang kurus dia bertumpu kepada dolar satungtung urang hirup make dolar bae berarti urang ninggalkeun dunia Islam mah lain dolar tapi dinar jeung dirham lantaran nilaina hiji nilai jual dua nilai dinar jeung dirhamna. Urang boga duit dikapase ojol-ojolan kemudian kuari bisa pakai jualan ku urang bisa dijual duitna dinar jeung dirham aya duit biasa jeung moal kapan aya duit dengan sakar jadi jasa kadar jadi ojol-ojolan doang urang hayang motor teu boga motor urang boga duit ojol ku urang tah duit ka dieu motor eta teh ngaranna jang ojol eta duit kuari duit dijual ku urang tah duit kertas jamalah ku tapi dinar urang teu boga motor hayang boga motor make dinar jual ojol sama dinar sekian tah motorna tah duitna tah motorna urang teh embung boga motor deuk dijual bae dak ya duit dak bisa. Negara Islam apa gitu bedana negara Islam jeung negara kafir krus uang. Nah ketika kurang kuari terus duit dinar mah dinar bisa dijual dirham bisa dijual tapi duit mah jang ojol doang teu bisa dijual duit mah teu bisa dijual kecuali ieu mah pindah nilai urang boga dolar dijual ka rupiah urang boga real dijual ka rupiah eta mah ngaranna jualan duit nilai maknana lain zatiana. Siapa begitu ke harti bae begitu ke harti ya ngapang-ngapangan ya dek jadi wali bakos dia ya teu harti kan tah kulantaran ieu nilai teh jual kan sakadar nilai jual doang geus teu meunang dua fakta ieu motor ieu duit nilaina nilai jual doang tah duitna ieu motorna terima beli terima jual beres. Kuari mah ieu duit diteundeun di bank dipake henteu dijual belikeun teu diteundeun asal sabulan dicokot taina. Ieu kok duit bisa anak heran sataya aslina jual aslina nilai ojol duit mah ditunda teu bisa anakan kok ditunda di bank bisa anakan riba ngaran lompat ka mamana ge riba deposito riba ada duit deh urang di bank kok anakan riba sia sebab ieu mah jang nilai jual goblok sia tolol sia bolon sia ku teu kaharti amat sih ieu mah jang nilai jual nilai ojol kok disimpen si hayang untung dibabuk sia ku aing
Enggak, bartu kieu mah boro-boro dek jadi wali orang ada duit deposit oge beuki aing mah maksudna kadinya. Boro-boro si hayang jadi wali saham jadi jual belikeun keneh boro-boro jadi wali sia mah horenganan kadinya ge can paham moal jadi wali. Moal jadi wali sia kos kitu mah sebab naon loba aturan-aturan syariat anu pasti kada dirumpak. Kudu pinter jadi wali mah. Nah, geus hayang. Teu hayang. Boro-boro duit ti pamarentah ku ari mah nu lain ti pamarentah ge geus teu hayang. Ku ari mah sebab eta mah barang hina. Kitu keneh bangsa perkara-perkara dunia dipake ka hayang. Mulaian ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi bere abdi ulah hayang kana dunia. Paksa kurang ka Gusti Allah, Gusti maha ngahampura, Gusti maha mere. Bere abdi ulah resep abdi kana dunia. Ira Gusti deuk bere ka abdi ulah resep dunia. Kok encan keneh bae sih? Tantangan Gusti Allah. Ieu mah wiridan ya goniu cenah hayang jadi wali ya goniu. Agnini. Isukna aing norekat sebenarnya mah. Babuk habak jauh bajin-jin. Haha. Ieu dek caritakeun wa ma romaita iz romaita walakin Allah roma angel keneh. Kakarak endek doang karena tarapan suluk mulai kuari kadek horenganan nu wujud bainal adamain adamun mahdun eueuh hiji nomor kedua ulah kaganggu ku nu eueuh dibalik nu eueuh horeng aya nu ngendalikeun ka nu eueuh ialah Allah sok tujukeun hate anjeun ka Allah. Ketika orang hese bae zikiran jeung tafakuran mulayan garage ulah kabita ulah hayang dibere tawakal tu Allah kenu bakal mere setahun 2 tahun 3 tahun nyai-nyayan teh urang teh mulai deuk jaritakeun hiji zat hiji asma hiji sifat hiji afal Allah tapi nu mere lantaran orang kekeh manjada wajada mulai kuari orang kholwat dengan cara-cara tertentu mohokeun ka awak urang geus teu diaku awak hiji bae nu diurus teh ruhani engke ge Allah mere Imam Ghazali 13 tahun karek dibere Imam Syafi'i 3 ka 4 karek dibere Syekh Abdul Qadir Jailani 3 tahun ka-8 bahkan istimewa nama dibere mulai rohna nyai-nyayan bisa neuleuh ka Gusti Allah dimimitian ku neuleuh Baitullah bentak nu kadeuleuh Baitullah masyaallah keur tegah teh hayang neuleuh Baitullah kadeuleuh urang mah hayang neuleuh Baitullah nu kadeuleuh susu embade Orang gak bingung aing hayang neuleuh Baitullah nu kadeuleuh susu. Kayak kiai konsepna kumaha? Konsepna teh hiji cek Gusti Allah hadis qudsi ana inda zonni abdi bi kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula lamun sangkaan hamba aing deket lamun sangkaan aing jauh lamun nyana nyangka bahwa ieu dunia aya lamun nyangka nyana dunia ieu eueuh kumaha urang nu mantak urang ka Gusti Allah mah diserahkeun ka Gusti ka urang kumaha sangkaan urang wa ana mahu kuring babarengan jeung eta hamba hina zakaroni waktune hamba inget ka kaula jadi tergantung kadeketan urang jeung Allah kumaha sangka urang ka Allah lamun urang boga sangka Allah aya Allah deket Allah bareng jeung urang tapi lain ngomong perasaan lain omong mah bisa bae sumpah sia awas Allah aya sia babarengan sia ayo aku lain nu sia nu aing eta sumpah pake ngakukeun dunia sia lain ieu mah perasaan engke dibere ku Allah eta mah hanya Allah nu mere ka walina ya Allah ya Rabbi ieu horenganan kaindahan masyaallah indah luar biasa hese nyaritakeunana kaindahanan
waliman khafa maqama rabbih jannatan jelema nu sieun ka Allah aya di makomna bakal dibere surga dua surga anu asli ke di akhirat tu bakal didatangan kunyana nomor kedua surga di dunia kene ilmu ma'rifat leuwih indah tibatan surga anu asli ilmu ma'rifat leuwih indah tibatan surga sebab naon ma'rifat mah wauh ka Allah surga mah nyaritakeun teh bidadari nyaritakeun teh apel jeruk segala rambutan dangdeur lah cina di sorga hayang dangdeur selalu nyaho orang rindu kayak di sorga hayang amat dangdeur aya det teh gatet datang dan di dunia nabasalah hobi jasa kagegetuk jeung gatet dia sorga lagi hayang rindu hayang gatet ada hayang kayak gatet dibawa ku bidadari teu pantes bidadari mau gatet cak bidadari ini makanan siapa? Makanan Haji Pendi, iuyuhan. Bidadari kayak ngomong iuyuhan. Udah cak bidadari ya kalau memang seneng gatet aja saya anterin ke neraka ya. Nailah kercarita kakarak tarap-tarap ya wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah arama. Ndik supaya kaharti emang babari hese supaya ulang ngaku diri urang ka urang nu di aku nu nyieun urang iyalah dalilna wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha arama engke diberek walot tek perasaan wa Allah dale dunia leutik jeung hina dibere ku Allah mukasyafa hanya orang-orang tertentu lamun geus dibere mukasyafah ku Gusti Allah ilmu marifat engke bakal teu kahalarti ku batur teu kaharti teh nu eueuh dibatur di nyana mah aya ayat-ayat anu dibatur eueuh urayana di nyana aya pikih-pikih nu dibatur eueuh di nyana aya sebab dibere marifat makan wauh jeung Allah laduni ilmuna satungtung nyana hayang we terus we trek sakumaha nang nyomot trek satungtungnya dadaek kos kitulah Allah bere ka hambana waliyubliyal mu'minin jeung Gusti Allah teh horenganan nu mantak ulah di aku Muhammad eta teh horeng dadamelan Gusti Allah tujuan Allah kitu teh liuk hiral kafina dek ngelehkeun para kafirin ulah dideuleuh loba tapi dek dielehkeun mah ku Gusti Allah babari dengan bantuan Gusti Allah dalain maneh Muhammad anu boga pagawean teh aing waliyubliyal mu'minin jeung dek ngamenangkeun ka para mukminin dengan cara kemenangan anu gemilang nu bagus ya innallaha sayyana Gusti Allah samiun maha ngarungoli aqwalihim ka ucapan-ucapan para mukminin alimun biawalihim atawa manusia kabeh uninga kana tingkah-tingkahna janyahoeun kerteg atuh Gusti Allah mantak sangkaan urang ka Gusti Allah dikanyahokeun ku Allah didinya lah makom urang zon urang ka Gusti Allah datang ka mana Allah nyaweun didinya lah makom urang ilmu ngan sakadar penghias lamun can dibere ilmu marifat kadang ilmu eta jadi takabur jago alat jago pikir jago usul pikir kadang bisa ngagesleun ka neraka ku takaburna ku ilmu can dibere ilmu marifat mah beda tapi lamun geus dibere ilmu marifat lain lamun di kalangan bangun kos bodoh bae mun can ditanya can ngajawab pan ari untuk boga ilmu marifat mah bungus nang tangan bae mun cara pencam geus kikieuan bae caknya mah hebat pukul leuleus aduh kingkong kikieuan bagus aya mah nya kurupannya Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin kurnia Allah eta kemenangan nu gemilang luar biasa terhadap mukminin dengan bantuan Gusti Allah
rombongan-rombongan kafirin ele sehingga diboyong alat perang manusia-manusia dijadikan ghanimah, harta-harta dijadikan ghanimah, kemenangan anu gemilang. Kos kitu lazalikum wa anallahu jeung sanyana Gusti Allah memang deuk ngalemahkeun kana rekayasa can upaya para kafirin gampang bae. Sanajan kuantitas saeutik dek dimenangkan ku Gusti Allah gampang urusanana Allah. Ja anu ngalempar lain anjeun tapi Allah nu ngamenangkeun lain anjeun tapi Allah sadaya-daya kumaha urusan Allah. Saeutik jadi loba, leutik jadi gede, nu lemah jadi kuat urusan Allah, ukuran eleh jadi menang urusan Allah. Nu mantak urang mah sakadar teori-teori doang, tapi ketika dek dimenangkeun ku Allah lain deui. Mantak kieu ketika orang aduh alasan aing mah moal kuat ye udang ti peuting. Ye ku Allah dikuatkeun kuat. Awak aing sebenarnya leutik ke teu dahar euy keur ieu mah keur dahar bae teu kuat pok barang keur dahar bae teu kuat barang teu dahar mah aing kuat nang Allah. Aing keur ieu mah keur teu dahar bae teu kuat keur dahar bae teu aing teu kuat barang teu dahar pae aing atuh nang Allah. Sadaya-daya jagakeun ka Gusti Allah. Ya tastaftihu wallahu a'lam.